Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Kitab Hikam, hikmah kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima dumina laka. Ijtihaduka fi ma dumina laka wa taqshiruka fi ma tuliba minka. Wihandi. Ijtihaduka fi ma dumina laka wa taqshiruka fi ma tuliba minka dalilun alan timasil basirati minka. Dalilun alan timasil basirati minka. Dilogatan. Ijtihaduka ari sungguh-sungguhna. Ijtihaduka ari sungguh-sungguhna atawa nya-nya-anana nya-nya-na anjeun. Nya-nya-anana anjeun atuh. Wihandi ijtihaduka ari sungguh-sungguhna atawa nya-nya-anana anjeun bima dina neangan naon bae perkara kitu eta logatna rada panjang. Fima dina neangan naon bae perkara dumina anu geus ditanggung jawab itu perkara. Dumina anu geus ditanggung jawab itu ma atawa itu bae perkara. Naon bae perkara? Laka pikeun anjeun. Acan aya khobar mubtada'na engke dipayun. Ijtihaduka ari sungguh-sungguhna tawa nya-nyanana anjeun pima dina neangan naon bae perkara dumina anu ditanggung jawab itu ma atanapi naon bae perkara ma teh kana naon bae perkara laka pikeun anjeun. Kahalangan deui ku kalimat memeh khabar mubtada. Wa taqshiruka bari wauna wau ma'iyah. Wa taqshiruka bari gagabah atawa lalawora anjeun teh. Wa taqshiruka bari gagabah atawa lalawora anjeun teh. Bima dina naon bae perkara. Fima dina naon bae perkara. Fima dina naon bae perkara tuliba anu disuprih. Tuliba anu disuprih atanapi nu dituntut. Tuliba anu disuprih anu dituntut itu perkara min kati anjeun. Minka ti anjeun. Nah, khobarna di dieu pantesna di dieu tina ijtihaduka teh. Eta dalilun dalil atawa nuduhkeun
eta dalilun atawa dalil atawa nuduhkeun alan timasil basyirati kana lolongna atanapi kana butana paningali hate anjeun ulah waka make anjeun alan timasil basiroti kana lolongna atawa kana butana paningali hate atawa mata hati min ka ti anjeun wehan deui halaman 17 halaman 7 hikmah ka-5 ijtihaduka fi ma dumina laka wa taqshiruka fi ma tuliba minka dalilun alan timasil basirati minka. Logatna ijtihaduka ari sungguh-sungguhna tawa nya-nyanana anjeun fi ma dina neangan naon bae perkara dumina anu ditanggung jawab itu perkara dumina anu geus ditanggung jawab itu naon bae perkara laka pikeun anjeun wa taksiru bari ari anjeun teh wa taksiru bari gagabah anjeun teh gitu wa taksiru bari gagabah atau lalawora anjeun teh fima dina masalah naon bae perkara fima dina naon bae perkara sok padahal tuliba anu geus disupri atau dituntut itu perkara minka ti anjeun oke kaharti eta anu kitu teh dalilun nuduhkeun atawa dalil alan timasil basyirati kana lolongna atawa kana butana hate atawa mata hate tisaha minka ti anjeun ringkesna maksud tujuanana eta hikmah nu kalima kesimpulan sementara saestuna dina naon bae masalah perkara pikeun anjeun teh geus dijamin geus ditanggung jawab kusaha ku Gusti Allah kunaon atuh urang mah sok bebeakan gitu. Bari anjeun teh eta teh dituntut kudu naon kudu ibadah kari-kari kumaha urang lala wora singkatna kieu segala urusan termasuk rezeki eta teh geus ditanggung jawab ku Gusti Allah atuh kunaon urang mah dibebeakan terus cek paribasana suku aya di luhur sirah aya di handap padahal geus ditanggung jawab ku Allah ngan sok teu inget padahal nu utama mah urang teh dituntut ku Gusti Allah kudu ibadah tapi kumaha urang lalawora da balas katungkul ku dunya katungkul ku neangan rezeki padahal geus ditanggung jawab ku saha ku Allah tah anu model kitu teh nunjukkeun kanu rek nyukcruk galur jalanna para wali teh sok sanajan hayang jadi wali hayang jadi ajengan teh da teu bisa diusahakeun ngan pedah ari nu geus diajar ilmu tasawuf mah pantasawuf hayang bejorojoi kitu seperti wali minimalna para ulama nu saroleh heng kalah kitu kalakuanana urang teh kalah kitu nunjukkeun eta teh naon
kaburna atawa buta hate urang. Kapungkur di awal-awal geus dicaritakeun ari amal teh pagawean teh kapan aya pagawean dohir aya pagawean batin. Ari dohir mah geus kaciri ku urang ku kasat mata ku panca indra ku soca. Ari batin mah nyaeta hate teh gawe hate oge. Kari-kari kala kitu kalakuan teh geus puguh ditanggung jawab ku Gusti Allah segala perkara termasuk rezeki. Kalau mau dibebeakan, padahal anu kudu diperhatikan manaon ibadah. Sok sanajan memang kalakuan biasa-biasa aja jadi ibadah. Nah ieu mah atuh secara dohiriah anu katingalina pisan balas nyangan rezeki nyangan duit atuh. Poho kana salat. Batur mah wayah kieu geus di mana geus ngampih. Siga Siti Robiah Al-Adawiyah tinggi mangos meneko kapan dina Hidayatul Azkiyah ge dicaritakeun bareto lamun rek salat duhur sok aya qailulah tujuanana supaya orang mudah-mudahan tiasa ugah penting tahajud. Ari ieu kalah tiba urang bebeakan mun dibobolokot ka sawah itu malem jeung sajabana. Puting can tamat keneh da bejana ngalemur. Padahal ulah sieun masalah rezeki terutama geus ditanggung jawab usaha ku Gusti Allah gitu. Pikeun jalma anu geus ancelup kana tasawuf mah anu model kikituan teh eta teh hatena geus lolong. Mongkana hate lolong sembel ngubaranana ge boro-boro lolong hate lolong soca anu biasa oge dohiriah ampun asa mangkat cida si soca mah kabetrik we saeutik sok ripuh. Ayeuna urang perlu gitu lain urang anu perlu ku urang digaris bawahi dina hikmah nu kalima. Tadi aya bahasa naon dumina jadi lamun keur talkin atawa aya nu maot cek anu nyarios teh di mana-mana ieu si mayit ninggalkeun hutang atawa ninggalkeun permasalahan anu hubunganana sareng hak adami domino cenah dumina didomin ari domin teh tanggung jawab anu ditanggung jawab ku Gusti Allah pikeun urang naon bae kudu apal anu engkena jadi ilmu keur urang siga teu percaya ka Gusti Allah mani bebeakan padahal geus ditanggung jawab geus dikulak canggeukeun ku Allah. Kaiji Allah ngajamin bakal mere rezeki ka urang. Kudu dicirian. Naon anu ditanggung jawab ku Allah deui? Abdi hoyong uninga supaya jadi ilmu, supaya jadi pelajaran da geuning mani bebeakan termasuk sim kuring. Mani sok bingung lamun teu boga duit alias rezeki teh di antarana. Padahal ulah sedih, la tahzan, sudah ditanggung jawab oleh Allah. Naon anu ditanggung jawab ku Allah teh kahiji Allah geus ngajamin geus nanggung jawab kana masalah rezeki urang. Nanggung jawabnya sesuai naonnya sesuai bagian masing-masing. Sesuai kulak canggeumna cek kolot baheula mah. Dadan kudu 1 kilo, tah 1 kilo moal bisa ditambahan moal dikurangan. Umpamana si A sakitu, si B sakitu. Jadi bisa dibahasakeun geus puguh kulak canggeumna, geus disetting ku Allah sakitu.
terus deui mawa nasib masing-masing. Dua, naon anu dijamin atau ditanggung jawab ku Gusti Allah ulah hariwang nyaeta bahwa Allah ngatur sabab datangna rejeki. Ari tadi mah bahasana kieu Allah ngajamin nanggung jawab karena masalah rezeki sesuai bagian masing-masing. Kadua, Allah ngajamin Allah nu nanggung jawab di mana datangna rezeki. Wah pahili ulah salempang ieu di mana datangna rezeki deui lah teu kaharti. Dipikir-pikir bebeakan macul da geuning can diburuhan irah dibuana kala dihutangkeun ku itu. Bet datang rezeki teh lain tina ladang macul lah, tungtungna mah aya rezeki anu teu disangka kitu kapanan. Allah nanggung jawab karena masalah rezeki urang sesuai kulak canggemna atau bagian masing-masing. Oge kadua, Allah ngajamin nanggung jawab asbabna asal muasalna datangna ti mana rezeki jebulna. Model ayeuna simpuring geus aya janji jeung urang tongo antosan cenah da wakil gubernur pada sumping ke Madasari camping ka ditu. Sabab itu sumarimpang sim kuring kudu ka dieu ka Karangsari bagian ngaos. Munur we ta salat Isya teh ka dieu deui. Itu can ka ditu sarua. Nah teh boa-boa aya wakil gubernur mah santeuna meureun aya tuangan nu enak itu ieu. Tapi kapan geus diatur ku Allah. Henteu ti ditu meureunan lain meureun deui pasti datang ti mana kitu asbabna atawa datangna rezeki teh. Jadi ulah mari jadi pikir dan geus ditanggung jawab, geus diatur, geus dijamin ku Allah. Tapi urang mah kumaha ieu? Kudu ngaji. Itu kumaha posisi itu sarasa patur mata ruang atau kumaha? Keun ulah jadi pikir-pikir teuing, da geus ditanggung geus dikitukeun ku Allah. Umpamana gitu. Buating datang ka ditu dapat rumah menak, buating bisa papanggih ge gitu. Urang mah jalma biasa. Mending ka dieu papanggih jeung santri. Ari sidang. Entos bieu WA-an, teteleponan. Ibaratna kitu. 3. Ieu nu jadi pokok ya deui. Allah ngajamin, Allah nanggung jawab ka urang moal ka maot. Apal maot? Samemeh rezeki urang seet. Teu kaharti baheula mah ke. Ulangi. Allah ngajamin, Allah nanggung jawab. Ya tidak masalah nanggung jawab nanya. Urang mau bebeakan kawan ijtihaduka tadi tah. Awal-awalna gitu. Allah ngajamin nanggung jawab ka urang bahwa urang teh moal kadimaotan ku Gusti Allah samemeh rezeki urang seet. Takdir ti Allah teh cilaka, maot, jodoh, nu pati. Laras eta teh. Kieu atuh. Ieu mah ripu gering, salat ogenan geus ku isyarat. Berarti geus eueuh rejekian ieu jelema. Ieu di mana-mana masih kene puralak perlik nyawa urang aya dina raga urang, berarti urang masih di rejekian. Lamun geus eueuh rezeki ti Gusti Allah ditutup maot urang. Horeng cek ahli tasawuf mah aya nu nyebatkeun memeh nyabut nyawa urang teh kitu nya. Sanu uning sim kuring oge nanti dia langsung les maot. Seueur kapan ayeuna geus dibuktikeun
Tas salat langsung jungkel, tas tuang ujug-ujug maut, keur moe pare ujug-ujug ti kusruk maut gitu. Berarti habis na rezeki berarti diganti ku naon? Maut. Sameme nyabut nyawa malaikat saha? Malaikat naon? Ijro'il ke darat, ke lautan, ke udara, ngapung ngawang-ngawang gitu terus murilingan. Bisi ieu anu rek dicabut nyawana teh aya naon keneh? Rizkina. Horeng kitu digambarkeun mah masyaallah. Kapan aya nu teu damah wargi simkuring lah cenah asik. Teu bisa lempang, bisa we ari ngobrol mah tapi ripuh nyeri teu sare unggal peuting. Hayang teuing abdi teh gura-guru maot lah atuh suntik mati we bejakeun ka dokter. Eta akang ulah kitu. Sarua jeung bunuh diri, ari bunuh diri teh putus hubungan jeung saha? Jeung Allah. Nu matak akang ayeuna jumeneng keneh berarti masih dirizkian ku Allah. Di mana-mana rezeki geus eueuh ganti kunaon? Mau. Jadi ulama ini bingung-bingung teh gitu. Kunaon atuh abdi gering atuh buat teuing jadi kiparat dosa. Sim kuring abdi jag-jag gelempangan itu ya. Leuwih goreng jeung dibandingkeun jeung akang mah buat teuing kitu naon sababna? Akang muriang teu bisa ka mana-mana. Kiparat dosa. Abdi jumeneng lelempangan jag-jag dosa beuki namahan. Kitu. Sakali deui. Allah ngajamin nganggung jawab samemeh urang naon cenah tadi engko? Samemeh urang maot teh. Kumaha tadi kata-katana bisa dibalik? Moal waka di maotan samemeh rezeki urang saep habis gitu. Geuning cenah sok aya budak leutik kakara ge borojol atawa kakara kelas genep maot entos rezekina sakitu kat sakitu-kituna saep gitu. Dari rezeki teh lain harta wungkul kapan kesehatan rezeki kebahagiaan rezeki jeung sajabana. Nomor 4 Allah ngajamin, Allah nanggung jawab naon-naon bae perkara nu geus dijatahkeun pikeun urang pasti dugi ka urang. Mun sok riweuh. Ulangi. Allah ngajamin nanggung jawab naon bae kana naon bae perkara anu kudu nepi ka urang pasti nepi. Moal bisa pindah ka batur. Oge naon-naon perkara eta rezeki batur moal bisa pindah ka urang. Kapan nuju ngaos ke di dia agim kantos nyarioskeun kieu kan ahli tauhid ahli tasawuf. Sebutir kurma dari Bandung walaupun digiring oleh pesawat yang begitu kuat kalau menurut Allah tidak akan sampai ke Cijulang ya tidak mungkin gitu. Tapi batu badan lamun geus ditangtukeun ku Allah nepi ka Cijulang nya kumaha bae carana nepi. Rezeki urang. Nah. Anu kudu nepi ka urang pasti nepi, ulah salempang. Moal jadi aya di batur. Rezeki batur digotong ka urang, dibenyeng eta kumaha bae. Lamun geus nu batur, jatah batur moal bisa ka urang. Nu matak hate dilemesan ku jauhan tina sifat dengki hasud teh gitu. Matak sing yakin kana tanggung jawabna jaminanana Allah taya dina hikmah anu nomor 5.
tadi disebutkan geus puguh urang apal bahwa segala rupa ge ditanggung jawab dijamin ku Allah. Kari-kari urang kalalawora kana masalah anu dituntut ku Gusti Allah anu eusina kudu ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Da sieun teh salat paling lami sabaraha menit? Aya setengah jam salat nu 5 waktu salat duhur. Moal mungkin 15 menit ogenan boa siun kareta kaboro liwat siun tukang baso kaditu mangkat siun ieu abdi katinggalan digawe ulah ari urang gitu lain ulah ari urang kalalawora dina masalah eta. Nah ayeuna urang di garis bawahi naon deui anu dituntut ku Allah keur urang. Tadi geus apal anu dijamin ku Allah. Ya. Anu ditanggung jawab ku Allah. Ayeuna naon anu dituntut ku Allah? Kahiji urang teh ibadah mung ukur ka Gusti Allah. Kahiji bahwa si inget urang teh dituntut ibadah teh ngan saukur ka Gusti Allah. Kadua kudu tobat anu bener-bener taubatan nasuha. Kadua kudu tobat anu bener-bener taubatan nasuha. Katilu kudu takwa. Ulangi kahiji nu dituntut anu dikudukeun ku Allah nyaeta ibadah mung tujuanana ka Allah. Kadua usahakeun kudu tobat. Katilu takwa ka saha? Gusti Allah. Kaopat kudu istiqomah. Kaopat kudu istiqomah. Naon istiqomah teh? Ibadah ka Allah panceg tobat laksanakeun terus kontinu. Takwa ka Allah kontinu dina hati istiqomah ajeg gitu. Nah. Nematak aya anu perlu diingetkeun ku urang nya di dieu. Dina nuju milarian rezeki kudu anu hade, kudu make jalan anu alus. Naon sababna? Hiji hamba moal bisa ngamenangkeun kana eta perkara kecuali geus ditentukeun ku saha? Ku Gusti Allah. Jadi ulah tatagenan ku pedah gawe. Naon sababna? Da kabeh ge geus ditentukeun ku Gusti Allah. Moal ngalakon beunang eta perkara lamun teu ditentukeun ku Allah. Terus dari hiji hamba moal waka maot dina nalika acan seeprij kina. Nah, saterasna pameng ya. Penjelasan nomor 5 teh. Pameng. Para ulama khususna ulama ahli tasawuf kumaha carana milari rezeki dengan cara anu hade? Kumaha carana milari rezeki ku jalan anu hade? Kahiji niatna teh kudu hade, kudu sae dengan niat yang baik. Kadua disertai atau dibarengan ku itikad anu hade deui bae. Kahiji niatna hade, kadua dibarengan ku itikad atau maksud jeung tujuan anu sae. Katilu
Di mana-mana milari rizki supaya jadi hade ulah lalai kana dikir ka Gusti Allah, ulah lalai kana ibadah, terutama ibadah nu pokok, salat nu 5 waktu, terus neangan ilmu atanapi hal-hal lain anu positif. Kaopat eta rizki teh neangan rizki teh bari henteu ngameunangkeun atawa ngakibatkeun maksiat. Sakali deui cara neangan rizki anu sae kaopatna nyaeta henteu ngakibatkeun kalah jadi maksiat atawa henteu dibarengan ku hal-hal anu diharamkeun atawa nimbulkeun anu diharamkeun ta eta teu meunang kitu supaya jadi hade. Kalima, di mana-mana urang keur neangan rezeki supaya jadi hade, supaya jadi sae, urang teh ngarasa diintei atanapi diawasi ku saha? Ku Gusti Allah. Nah, anu engke endingna mudah-mudahan hate urang teh menjadi terbuka, bray gitu. Ulah kalah kumaha? Ulah kalah lolong hate. Nah, ti ayeuna khusus keur santri dina hikmah anu kalima tina kitab hikam tina anu tadi ijtihadu kapima dumina laka wa taqsiru kapima tuliba minka dalilun alan timasil basirati minka. Urang robah ti ayeuna pola pikir urang, bahasa Inggrisna naon? Mindset. Nah, kieu mengpeng urang masih bernyawa, mangpeng masih urang masih hirup jumeneng, supaya mata hate urang teu jadi lolong, teu jadi buta, urusan rezeki kudu di nomor sabarahakeun. Nomor 2 anu kudu di nomor hijikeun nu diutamakeun naon? Nyaeta taat atawa ibadah ka Gusti Allah. Ta eta ngaintisarikeun atawa nyimpulkeun tina hikmah nu kalima teh. Sakali deui robah pikiran urang, urusan rezeki adalah nomor 2 karena sudah ditanggung jawab oleh Allah. Tapi yang diutamakan, yang dinomor satukan adalah taat dan ibadah kepada Allah karena itu dituntut oleh Allah. Ada aya ungkapan, aya pepatah, saha jalma anu melak pare eta teh diibaratkeun dunya pasti sok jadi jukut diumpamakeun kana dunya atuh. Ulangi, salah dibalik ya. Saha jalma anu melak pare teh diibaratkeun akhirat, sabab berisi gitu kan, sangat bermanfaat. Karbohidrat diibaratkeun kana akhirat atau akhirat diibaratkeun kana pare. Saha jalma anu melak pare, saha jalma anu ngautamakeun akhirat, pasti eta pare teh digigireunana sok aya jukut. Di mana-mana jalma anu ngautamakeun kana akhirat, kana ibadah, pasti dunyana sok kabawa. Singkat ya wa. Sakali deui jalma anu melak pare teh diibaratkeunana akhirat atau akhirat diibaratkeun pare, pasti bakal jadi jukut. Jukutnya diibaratkan dunia. Intina saha jalma anu ngautamakeun akhirat pasti dunyana kabawa. Tapi sabalikna di mana-mana jalma aya rajin gitu melak jukut alias dunya parena
moal aya, akhiratna moal aya. Kitu atuh intina nama. Urang buktikeun ka guru-guru urang atau dicontohkeun ka guru-guru urang. Mama di Kalangsari kapungkur. Melak pare ngutamakeun akhirat teh. Dunyana kacanak teu? Kacanak beunghar. Toko si kudu mah dibebeakan. Tapi model simkuring melak bae jukut ngutamakeun bae dunya can karuhan akhirat kabawa gitu. Dan memang logikana lamun melak pare sok aya jukut, tapi lamun melak jukut aya diosok jadi pare teu sing gitu. Santri mah pasti paham. Sakitu mudah-mudahan aya manfaatna nya. Tamat eta hikmah anu kalima. Mudah-mudahan aya barokahna, aya manfaatna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.